kuring panggih jeung manehna hate letik nyarita naon maksudna waktu kuring wawuh aduh dagdikdeh aduh nyami asih ngadujan buku atau babarengan abasanin berot sauyunan mama haja nung Halimah Cianjur silih asih sangat dewi keman abasanin berot Sabtu sore sok jiwur hati abasanin berot jarang mama haja nung Halimah Cianjur aduh jana puku waktu kedah ucang jeung manehna abasanin berot jarang mama haja nung Halimah Cianjur oke rasa baja aduh bungana Cipanon kabungan bikin saksina kuring tanah pak cintana hanteu nyalakan babarengan abasanina berot mama haja nung Halimah Cianjur deui silih asih sangat menyeman baheut janji moga buka deui mihnar sareng neng Wiwi anu gaduh jang patir gang buntu pasuh ka maneh waktu kuring waksa ka manehna resmi ngajak tunangan pahet mi cinta getar wungogol tresna bikin jawabna kuring rejeng manehna hiji manehna babarengan kang ating timbir komandan babokok kejo sauyunan sareng budak nur bos ente anu gaduh jang Rifki Cirejek lari anu mang baheut janji pawakil karya sakadaekna sareng jang Agus neng Ratna bayur lemah duhur baji kosim pepadi walet biru anu mang mama haja icah lolohana Batu Jaya kapitingkat tojo bulan mama haja oono Kemalasari toko sang bentun di Lamping baji endang Sopiana bos buah-buahan cisaat kopok cikampek geningan siapa tinggal sasabulan ngantos sang panutan sumping mama haja epon sepuhna Pak Haji Endang Sopian disarengan manini najem kerajaan lintas kondang pantura lamun urang nyeri lamun urang nyeri pasti mah lindas kadiri keningan pasti mah lindas kadiri abasanina berod anu manang
Adilna Gusti yang Widi Mama Hajanu Halimah Cianjur waketek pada kalapeng parut sareng Ibu Darsi anu gaduh warung serba aya selang dua wa para terekel jaya sareng Ibu Aci geningan teh amaya neng erenang sareng Ujang putra bungsu selang dua anu bagus Papa Ang bos angkot cengkong lintas kali jurang kunaon Mamah Iroh nyelek sorangan kelari lintas Kodim Karawang anu man sing sabar jeung tumariung mah kana sagala panyiksa Paiwan Mama Ate subur gede Cilamaya Kulon anu mana apana angga anu bager Mamahna angga sumur gede Cilamaya Kulon anu mana oyong diserangan ku Bakmis anu gaduh radio 2 anu lamun kersenang teu heran langka eling ka pangeran mauci kampung sawah Ciampe langka eling ka pangeran abasanin berod daya nu bager Adilna Gusti yang Widi Mama Hajanung Halimah Cianjur abasanin berod Mama Hajanung Halimah Cianjur anu bager yang diarek babarengan hirup busa uyunan rempuke ukur rekaan keselawas tanapa pamitan
Mama Haji nami nyilek sorangan kaum jaya anu bageng Mama Haja nami nyilek sorangan kaum jaya Padahan bulan ker nempong Mama Haja nami nyilek sorangan kaum jaya si saja yang krung yang sia jujurna ku luluasa Mama Haja nami nyilek sorangan kaum jaya anu bageng rarasaan masa tiang dipikirin memang takdir Mama Haja nami nyilek sorangan kaum jaya pamiras kanang tadi apapun anu edan eli anu banget pasti takdir loba mungkin saha lapang anu ngolempar apapun anu edan eli duh ngolempar padahal kurang kumaha Paji Ade Sahrudin Jalitri tahawang rusak tresna di sareng Mama Haja heran tinu ngagaduhan warung sarba aya rarasaan masa tiang dipikirin memang takdir ilahi apapun kaum jaya huyung di sarangan Mama Ati anu bageng Bapak Haji Ade sesepuh Radio Pandasari di sarangan Mama Haja sananti detail mapugu angga Bapak Lura Uji Jiana Kades Teluk Jambe anu bageng api alana Mandiri Jaya Pede Rampe Pasar Johan bager deui mona tepung hate sok bingung mona paangkang hate Mama Haja nami nyilek sorangan kaum jaya syukur pisan-pisan gesila hese kapungna Abah Nurin anu bageng kampung lolohan Cikurae kuno Cikura tempat tiis mojang gelis Bapak Haji Ade sesepuh Radio Pandasari di sareng Mama Haja sanati munasikan Teluk Jambe yang kakena kawirujeng asadaya kaum ganggu Bapak Lura Uji Jiana Kades Teluk Jambe mangka ari dina seni api alana Mandiri Jaya Pede Rampe Pasar Johan sok aya bae lampana monggo kaluhungan budi agama anu tami apapun kaum jaya di sarangan Mama Ati
kasaurang malah siang kajojo abangpun anu edan eli pikir ait kasaurang malah siang kajojo kajojo mama haja nabi nyileuk sorangan kaum jaya pikir ait kasaurang balang siang kajojona ucing api amasari di sarangan aku mama itu masih tosi kemang bonglet ucing belang bulu tilu tong hayang ulin-ulinan urut ngajang hayang milu ucing api amasari di sarangan ku mama itu si kembang boleh giras teh benang ditewa dicipta maraga lintas karawang tong hayang ulin-ulinan airas kakadar awang ucing pasir ubara mangi tong hayang ulin-ulinan api amasari anu bagel garing pikir siang wangi mangga urang sasarangan majengkeun seni kagungan majengkeun mah geningan seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang mama itu masih tosi kembang bolet karuhun urang ngurilingan sisi cai gohira cai talaga apih amasari di sarangan mama itu masih tosi kembang boleh cipta maraga anu bagus sing ariling paito tukang es cingacau kana diri di dunia sergo goda mamadasi di dunia sergo goda apa natiah anu bagus borodi mama natiah anu agaduan warung Surabaya pasti jengkong kinciran wae si horeng obat kabelum si horeng obat kabel borodi mah borodi pikiran wae Abah suta disarangan kumasani Cikiwir haturan Neng Herani haturan
dinusono Apih amasori lain hidup Mama itu masih tosi kemang boleh cipta maraga lintas Karawang ku baju hidung budas kamejana geningan hidung bodas dah kamejana ayah yana putra Sunda penasehat RCP abdi ninong mama hajane ngaralam pasira panjang abdi ninong kulucuna Bayrate ado bajidor anyar koordinator RCP ninong was ku belana mama oon rawaduku ninong was ku belana apa wakil jat penanggung jawab RCP di Sarangan Kuning Nur Bunja Amanda Ranju Malayana pendukung RCP rek meser untuk ayah ucu neng edot kacana kedah no herang kacana kedah no herang Mangu please di Ruter CP Bonnya Mama Adis Marcella Bandara RCP Bonnya rek mekatin Abah Mista manu ngagaduhan eplok cendol di Sarangan aku Mamah Nadian anu bageun haturan abdi nusono Abah Raden di Sarangan aku manami anu ngagaduhan karedok anu pedo sanestu muji pangarati rumosi sitku harapti Apih amasori di Sarangan mama itu masih tosi kembang boleh cipta maraga Karawang no palalage supir mobilnya jurusan mana gening gosok penumpang rek nyodok yang di jalan jajab kana dugi ka bumi ongkos nate sabaraha kita bertanggung jawab mak sionata cekap ongkosna mas karamin karamayar ongkos borongan dibantu koneng neng teh bumi leresan mana leresan batu koneng tinggal nah spasial naon neng atuh gampang eta mah
rasiko abdi jajab kena dugi ka bumi mas karamir spesial ongkos teh sabaraha asal ulah mahal-mahal mas karamir keramayar ongkos borongan di batu koneng neng teh bade angkat ke mana jurusan spesial nah moal naon atuh mangun daya pamangan jajab kena dugi ka bumi mas karamin ongkos teh sabaraha asal toh aya pemangan mas karamin keramayar ongkos borongan sanajan ditulan tali mas karamir spesial di sarangan mama Saranti canan punggung mama Saranti spesial batu koneng bisa diukur sanajan mah Paoning spesial di sarangan mama Marasi spesial batu koneng di Gonta-Ganti Paoning spesial tacana pugu bisa lipur Parahman alap-alap tacana pugu bisa lipur Parahman alap-alap batu koneng jika abdi cik abdi aja milo buah ngora di sarangan ku mamana yogi ujang yogi anu kasep pamayungan ke grup spesial anu bager numpak kuda selaberem mas karamin spesial numpak kuda selaberem di sarangan mama Saranti cik abdi mah mama Saranti spesial pajaten lintas batu koneng anu bager di kakaya anak dengon di kakaya aku bang leang-leang da anak dengen aku bang leang-leang anu ngagaduhan kebon jauh 2 hektar grup spesial sanikir kang saramuda spesial di batu koneng anu bager tangkahong jejang kanyere mama Tasi spesial tangkahong jejang kanyere asa rambut si rambut panjang di sarangan mama Tasi spesial anu ngagaduhan incu 2 neng ila jang ian anu balager apa RT ibu spesial di sarangan mama Sukaesi spesial anu bade hajat di Sukaluyu Teluk Jambe haturan deui Pak Atas anu nyelok sorangan grup spesial
Tegura Tegura Mas Karamina anu bager geranya berang Mas Karamina spesial di sarangan Mamas Saranti geus berang Mama Saranti anu bager geus barang rek pabanjaran teu gara-garanya beunang geus benang teu penasaran Mas Karamina spesial di sarangan Mama Saranti spesial pajaten lintas batu koning haturan wilujeng tepang agobang leang-leang morenya 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 rek peser ontong kacana kedanu hirang kacana Mas Karamina spesial di sarangan Mama Saranti anu bager Joyo rapang-rapang eloda cantik halis dupanga lita Bapak Mantri Damong Tonjong Cariu Bogor anu bager Pak Mantri Damong Tonjong Cariu Bogor Pak Mantri Damong Tonjong Cariu Bogor anu bager pangaruh budak ge Pak Mantri Damong Tonjong Cariu Bogor anu bager Bapak Lurah Aceh Tonjong Konang Jaya aya oyong hayang anu biye-biye di sarangan kumaona anu sae mana ari Sundana jauh di bentur kusau anggang digentrak ku cinta anggang digentrak ku cinta ku cinta ku cinta api alan Mandiri Jaya pede rampe pasar Johar Ajumani supir anu bager antara Yono pasar Johar Mama Hajaya bos menir Sabah desa kalibuanya Neng Edon Karokro Kalijaya saya punya paribasa Melayu tinggi jauh di mata dekat di hati kupang ape kawas kapuk menang ape malakat sang ajarang melak jagong apa tengetong Pak Uci karetek pedendok asin puno apa narokun cara makam Bah Daraki di
di darat tangan keresono api alar mandiri jaya pedek rampe johan ditaremong anawae Bapak Haji dari Masoro motor Vespa warung abangku di mana asa tos tepat Mama Erna warung abangku 3 bintang asa tos kenal Jamila buah ora anu bageus di mana leres Mama Ogi bantu kone leres asal mun disarangan Mama Tasi anu bageus Bongko kejo di sarangan Bunda Nuran Cireca di sarangan Ujang Rifki anu bagus sasarengan di puncak Cipayung apapun anu edan eli go goncangkan di luhur bangku layung atap ngagandrung pamantri dano tonjong cariu Bogor anu banget abdi nuju manggu rek nganjang deui ka popotongan aya beja ini menjadi sinden cenah aya oman popotongan teh ari jadi sinden mah beda dangdanan ge kuat raweuy alabatan paria belut lamun leumpang teh kuat ngarekot dangdanan ge beda jeung batur kuat angkeup kospi hujaneun baheula mah lebah dieu kamarna teh punten mangga saha atuh ieu teh wangi-wangi punten-punten buat nolok tok tuur ngadenge sorana ge apaan Pak Ito teh ya oh ieu teh Pak Ito teh ya mohon tukang es cincau idar lembur gak boleh nguriling nah bade naon atuh Pak Ito aya peryogi pisan penting pisan itu peryogi naonnya lain ngomong-ngomong ke abah aya oh abah teu aya nuju kaserang hari emak
mah oge teu aya nuju nyeusehan. kebenaran boga mitu hade gara retol teh kumaha ari budak calalager Alhamdulillah budak pasara rehat sadayana oge. mah Kulang anu sarana sapa itu teh hayang balik deui buala hayang balik deui. beda ari jadi sini na kuat moh-moy Ah teu hararayang teuing bararosat. da eta ari maneh mah penurut we ka kabah udah geun kolot matong didenge Atuh teu nguping ka sepuh mah atuh kumahanya. cenah teu dibere balik urang ngontrak-ngontrak atuh Kontrak ge ayeuna mah teu aya cek. kieu geura Sok geura kumahanya Pak Ito. aduh mama Na bade naon atuh? Pak Ito teh hayang balik deui Alah eta mah pangoloan. nu kasida mama Na kumaha kitu? boga pikir nu kaduh Yeuh geura kupingkeun Pak Ito. kumaha Lamun Kang hayang balik deui, cik atuh sing euih-euih. arek bener anu mah Ulah ieu mah ngan ukur wiri wae. nguriling we apa itu Mohon da eta nguping wartos cenah aya randa anyar. Meuni hilap we atunya. ayah oman kudu sumpah cenangan jempol suku tilepkeun kudu Sok gerak-gerek kumahanya Pak Ito. akang sumpah Lah sumpah wae merelek. moal lanca linci deui Lah modus eta mah. gerak mama ayo mah Pak Ito Nah kumaha ari aya? atuh geuningan mah babalik pikir Yeuh gerak kupingkeun nya Pak Ito. Abdi alim Pak Ito tukang es cilcau idara lembur. Mun akang rek balik deui geuningan. da eta geus nyaho ka Korea meureunna Sok riam Mama dasih mah sangsara sapapajangna. lalaki balik dengan nyari teh ke Taiwan Bare toge Pak Ito tukang es cincau idar lambu ka besok nyeri geuningan. ocim da mah pamawa nama Abdi moal rek gampang kaon. Sok gerak kumahanya Pak Ito. aduh mama Kumaha gitu. seueur betong pupurilitan Lah eta mah alasan. gerak mama bisa cager mama dasi Nah kedah kumaha. mun mama kersa dirujuk Yeuh gerak kupingkeun nya Pak Ito. kumaha Ulah bohong Pak Ito. Ulah sok loba alasan geuningan Pak Ito. Pajar kudu teh Pak Ito tukang es cilcau idar lembur seueur betong pupurilitan. Abdi tarang Pak Ito eta ukur pangoloan. Sok lo bama Pak Ito tukang es cincau idar lembur sok loba teuing alasan.
Ari bareto mama Pak Ito teh kabungbulengan Lah eta bapak ngoloan. ayo mah mamah dasi atuh geningan babalik pikir Abdi moal mamah dasih mah rek gampang-gampang kaolok geningan tidak izin Pak Ito lamun saya balik lagi ulah sombong atuh dah salar ulah sok loba alesan lah eta mah pangoloan hukum akang terang mama boga pepentaan salerosna Pak Ito eta ukur pangarahan leres pisan Pak Ito mama dasi mah emang gaduh pepetaan nuka hiji akang ulah ka abdi sok nyeri geningan Pak Ito Pak Awin gara-gara nama nuka dua istri akang nu anom gerak serahkeun iya gramanya atuh selontongan baju jaket sok hayang diwiru deui atuh popotongan biki kasep eta sok hayang ngarujuk deui sok hayang ngarujuk deui Pak Ito tukang es cilacau idar lembu sanajan mamah dasih anu ceremeng tapi bager itulah tali cana puguh bisa diukur cana puguh bisa diukur mamah dasih sanajan digonta-ganti mama dasi anu ceremeng tapi bager si jago emok buah semua das haturan abdi nusono
Budi Bapak Ujan anu sayang PPJ tilu asa kagenap ku basa Bapak Ujan anu sayang PPJ tilu asa kagenap ku basa jadi malit masken hati Pak Ujan anu sayang PPJ tilu Uyong disarangan ibu karasina sarang neng darasia neng ijah neng alipa pacing indah balua puyang apa yenga Bapak Ujan anu sayang PPJ tilu disarangan ibu karasina neng darasia neng ijah neng alipa pacing indah suka nanti tetapi cinta Pak Ujan anu sayang PPJ tilu gening pegat durian bereja ngaji sanyana horeng ukur ngabibita abong kena kanu bodoh Pak Ujang anu sayang PPJ tilu janji jeung buktina ibu karasina neng darasia neng ija neng alipa pacing indah tapi bukti nanyalah pada nang bos kusen anu banget pasti pegajeng ajeng ibu neneng mama angka sampot tirata jaya anu bagus tapi bukti nanyalah galeos tampak pamita pada bos kusen anu bagus disarangan ibu neneng mama angka sampot tirata jaya kamana jalan cik Ida jangkot bodas anu bagus Uyong disarangan ibu Saina bapak kanerangas anu bagus abong kena geracena abah midi sagala dayak disarangan ibu sana babakan anja medan asa
hati nu ngagaduhan entong bodas tua kakaler kata jogwa kamana diiskeuna pikir moal palera ku samula Kuruk torobos jaya no balatu Kamana Paujan anu sayang BPJ tilu disarangan ibu karasina neng darasia neng ija neng alipah pancing indah anu bagus Kang ati ngetimir komanana bobokok kejo disarangan bonak nora cirecak anu ngagadohan bujang Rifki moal paling kuasa Haturan ka Ibu Eti anu pinter goyangna dari anggoan pasar Telaga Sari. Duhai jelita sambutlah kini aku datang, aku bawakan hadiah yang kau pesankan. Cobalah terka Ibu Eti anu pinter goyangna itu isinya. Cobalah terka Ibu Eti anu pinter goyangna anu mana. Ibu Eti anu pinter goyangna pedagang anggoan pasar Telaga Sari. Duhai teruna kini ku akan menebaknya, yang aku sangkan hanyalah baju kebayanya. Aku bajunya Ibu Eti anu pinter goyangna anu mana. Pede anggoan pasar Telaga Sari. Aku bajunya Pak Eman Gujar bandar sembako anu mana pakai cator biru. Memang yang aku inginkan batik dari Pekalongan Pak Eman. Ini ku bawakan Pak Eman Gujar bandar sembako pakai cator biru anu mana. Memang yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Ibu Eti anu pinter goyangan apa di anggoan pasar Telaga Sari. Pak Eman Gujar bandar sembako anu mana. Apakah kau inginkan batik dari Pekalongan? Memang ya kau inginkan Pak Eman Gujar bandar sembako pakai cator biru. Batik dari Ibu Eti anu mana. Ibu Eti anu pinter goyangan. Duhai jelita sambutlah kini aku datang, aku bawakan hadiah yang kau inginkan. Cobalah terka Pak Eman Gujar bandar sembako anu mana. Cobalah terka Pak Eman Gujar bandar sembako anu bager. Memang yang kau inginkan Ibu Eti batik dari Pekalongan. Memang yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Memang yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Ibu Eti anu pinter goyang apa di anggoan pasar Telaga Sari anu bager. Pak Eman Gujar bandar sembako pakai cator biru anu mana.
Dohai jelita sambut lain, kini aku datang. Aku bawakan hadiah yang kau inginkan, Pak Eman. Cobalah terka itu isinya. Cobalah terka Pak Eman gujar bandar sembako anu mana. Memang yang aku inginkan majion kemalasan anu mana. Amah aja epon sepuh napa jendeng anu mana Pak Eman anu bager. Batik dari Pak Eman Pekalongan. Memang yang aku inginkan Pak Upas cakak deredet anu mana. Memang yang keinginkan batik dari Bang Ajun abrak siang anu mana. Nyeredet kana hati agak tersa awang-awang. Kuringe sinyal cinta Bang Ajun nu kagoda. Di luhur nepi ka handap Ibu Eti sagala natar kepisan. Kuringe beuki nafsu kabogohan. Bohong ka pamajikan neang alasan medar cinta. Jangan salingkuhkan karunya pamajikan unggal usik ngadi bohongan. Karun salingkuhnya ngarep-ngarep hayang dikawin. Hati berat pisan nyana ka pamajikan. Aduh Ibu Eti anu pintar goyangna pasihana bicara. Nyeredet kana hati ngagater saawak-awak. Kuringi sinyal cinta nu kagoda. Di luhur nepi ka handap sagala natar kepisan. Pak Eman gujar bandar sembako pake cator biru anu sayang. Kesawang ning ana perapatan Kang Minang Kyai dadi perbatasan Desa Celeng lo bener arane itu tinggalan zaman bengene. Desa Celeng wakil karya sakadaekna anu mana pawakil karya sakadaekna anu nyelek sorangan anu bager. Ujang Agus Neng Ratna Bayur Lemaduhur itu tinggalan zaman bengene.
mung saiki sampeyan kudu ngerti pokil karya sakadaek nagilek sorangan anak dolan anak yang warat kali ombak merana ombak mereni ora apa yang penting mah asal cita-cita sampean sadaya pada runguan pewakil karya sakadaekna anu nyilek sorangan Ujang Agus Neng Ratna Bayur lemah duhur wa idut wa inah kadok purwasari lintas kali gorang itu tinggalan zaman pemeneng desa celeng sawang-sawang bukti rame pisan yani berbatasin gawe subuh ning pedagangan Paji Ade sesepuh radio Bandasari zaman bengene mung saiki sampeyan kudu ngerti ana dolan sing pikir kali ombak merana ombak merene apa-apa Paji Basir Mulyana SPD pimpinan radio Bandasari ora ting mah penting cita-cita sampean sawang-sawang kudu ning batas namung desa celeng ning kanan rungu para nayaga rombonganane grup Bandasari pesawang ning anak perapatan kang minang kangen dadi desa celeng Mang Idon Saridon desa celeng lo bener arane pemantri kaya tadi radio Bandasari itu tinggal lang zaman bengen desa celeng pemantri kaya anu mana pawakil karya sakadaekna nu nyilek sorangan Ujang Agus Neng Ratna Bayur lemah duhur itu tinggal lang zaman bengene mung saiki sampeyan kudu ngerti ana dolan demuara di pinggir kali ombak merana ombak merene ora apa-apa yang penting mah asal cita-cita sampean sadaya pada runguan ning batas itu desa celeng ning kanan ngupara nayaga rombongan aneh Bandasari anu bagus